Allah masihan ihsan. Bageurna Allah ka urang sadayana masihan ihsan. Naon ihsan teh? Kanyaah berupa pahala ganjaran lamun urang ngalaksanakeun ibadah. Eta ganjaran dipasikeun ku Allah ka urang teh benten-benten. Bukannya anak Allah teh. Ibu maca Quran, sholat. Ulah sholat nate di maca Quran teh dina sholat. Sahurufna eta teh diganjar 100 ka saya. Ngaos Quran di luar sholat, di gaduh wudu. Dicoba perhatiin aos dibaca. Eta teh 50 ka saya. Ngaos Quran tegaduh wudu dibaca ada kenging. Tegaduh wudu oge baca Quran ngan nyambak Quran hungkul ditalar Quran teh. Gaduh kasayan, gaduh 10 kasayan. Itu dah rahmat Allah teh. Ihsan bageurna Allah teh. Ngaos Quran. Tapi ngaos Quran teh teu bisa macana ngan iman hungkul ka Allah. Ieu teh ayat Quran didangkeun we urang teh. Dina kaset jalmi anu ngaos Quran teh didangkeun direjep-regep urang teh diimani ieu teh kalamullah kitu nya. Meni raos tah nu ngaos teh diimani gaduh kasayan pahala gaduh hiji kasayan. Lumayan hiji oge.